Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Tatimmatun ari ieu eta hiji panyempurnaan. Tusanu disunatkeun naon sajdatut tilawati sujud tilawah liqari'in pikeun jalma anu maca wasamiin sareng jalma anu ngupingkeun jami'a ayati sajdatin kana sakabehna ayat sajdah wayas judu sareng sujud sa musallin jalma nu salat liqiraati kulantaran babacaanana musallin illa makmuman angin makmum wayas judu mangka sujud saha huwa itu makmum di sajdati imamihi kulantaran sujud imamna itu makmum. Pain sajada maka lamun sujud sa imamuh imamna makmum mata khalafa sareng ayeuna mungkur atanapi nukang sahua itu makmum anhu ti imam aw sajada tanapi sujud sahua itu makmum dunahu bari tanpa imam batolat mangka batal non salatuhu salat nama walau lam ya'lam jeung lamun teu ingat sa'al makmum sujudahu kana sujudna imam illa ba'da rafi ra'sihi aing sabada nyengkatkeun mastakana itu si imam minas sujudi tina sujud tilawah lam tabtul mangka teu batal non salatuhu salat makmum wala yasjudu sareng teu sujud tilawah teu kudu sujud tilawah itu makmum bayan tadi balik ta nunggu atanapi ngadago itu makmum qaiman bari jaman ngadeg au qablahu atanapi same apal samemeh na itu raqsi atanapi apal dina samemehna itu raf'ur ra'si hawiya mangka tumurun itu makmum paida ropa mangka di mana-mana cengkat itu imam qabla sujudihi memeh sujudna makmum ropa mangka cengkat si makmum mau sarta imam wala yasjudu sareng ayeuna teu sujud tilawah itu makmum wa yusanu sareng disunatkeun lil imami pikeun imam bisirriyati dina salat anu bangsa laun dina salat nu bangsa laun naon takhirus sujudi ngahirkeun sujud tilawah ila pirogihi dugikeun kaberesna itu si imam bal bahasa malahan tos ngabahas bal buhisa malahan tos dibahas naon nadbu tahirihi disunnatkeunna ngahirkeunna itu sujud bil jahriyati dina salat nu bangsa tarik aidon deui bil jawami'il idham na kitab al jawami'il idham ya nau kana saestuna itu sujud eta yukhlitu bakal ngabingungkeun atanapi nyampur asal yukhlitu eta yukhlitu bakal ayeuna ngabingungkeun itu sujud al makmumina keur pirang-pirang makmum walau qara'a jeung lamun maca si musolli ayataha kana ayat sajdah paroka mangka ruku musolli bian balago surahna geus nepi musolli teh aqal ruku'i kana nu pangsageri kedik na ruku mabada teras ayeuna bertela lahu pikeun itu musolli non asujudu sujud tilawah lam yajuz mangka teu meunang itu sujud lipawati mahalihi kulantaran porot tempatna sujud walau hawa jeung lamun turun si musolli li sujudi pikeun sujud tilawah palama balago mangka samang-samangsa nepi musolli hada ruku'i kana batasan ruku sarrafau mangka mengkolkeun musolli kana itu hawa lahu pikeun ruku
lam yakfihi mangka teu cukup itu hawa atana pihwi mun ayeuna masdarna hawa kaitu musolli anu dituruku wa furuduha jeung ari pirang-pirang farduna sujud li ghairi musallin pikeun salianti jalma nu salat eta niatu sujud tilawati niat sujud tilawah wa takbiru tahrumin sareng ayeuna takbiratul ihram wa sujudun sareng sujud kasujudi sholati seperti sujudna sholat wassalamun sareng salam yaqulu sareng ngucap si musolli yaqulu sareng ngucap itu si ayeuna kitu si jalma pihana itu ayeuna sujud nadban bari sunnat sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syama wa basara bi hauli wa quwwati badu wa lasna khaliqin kana lapat sajada wajhi hartosna sajada to sujud naon wajhi dat abdi lilladzi pikeun dat khalaqahu tos ngadamel ladzi kana itu wajhi wa sawwarahu sareng geus aya ngarupakeun itu ladzi ka itu wajhi syaqqa sareng geus ayeuna meulah atanapi muka itu ayeuna ladzi sam'ahu kana pangupina itu wajhi wa basarahu sareng kana paningalna itu wajhi bihawli kalawan ayeuna daya upayana itu ladzi pakuati sareng kekuatan ladzi patabaraka maka maha berkah insyaallah Gusti Allah ahsanal khaliqina kalawan anu pangsaena ayeuna dat nu ngadamel kabeh faidatun ari ieu teh hiji faidah tarumu haram non al-qiraatu maca ayat sajdah al-qiraatu maca ayat sajdah bikos disujudi kalawan neja sujud tilawah faqat tunggul bisolatin boh keur salat aw waqtin makruhin atanapi dina salat nu dimakruhkeun batab tulu sareng batal non as-sholatu salat bihi kalawan itu kalawan sabab itu sujud bila pihak berbeda kalawan itu qiraah bikos disujudi kalawan sejak sujud wa ghairihi liana sujud mimma tina perkara ya ta'ala kunu cumantil bil qiraati kalawan bacaan pala karahata mangkat aya makruh eta mawujud mutlakon bari mutlak wala yahilu sareng teu halal ataqrubu naqrubkeun diri ilallahi ka Allah taala bisajdatin kalawan ayeuna sujud bila sababin kalawan tanpa sebab walau ba'da salat jeung sanajan sabada salat wa sujudul jahalati sareng ada sujudna pirang-pirang jamun bodoh bayana yaday masyayikhihim di antara ayeuna di aya antara payuneun pirang-pirang guru nah itu ayeuna jahalah eta haram ittifaqon kalawan sepakat para ulama. Bismillahirrahmanirrahim tatimmatun ari ieu eta hiji panyampurnaan jadi na ieu tatimah mah dek nerangkeun sujud tilawah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat sajdah 14 wakila 15 ayat sajdah tusan sajdatut tilawah disunatkeun sujud tilawah kersaha hiji liqoriin kerja manu maca ayat sajdah karena macana dua wasamiin jalma anu ngupingkeun wasjud waqtarib bawahna teh terus urang teh kahanap baik ayeuna nu maca baik nu ngadengikeun kitu naon nu jadi dalil sabab ayeuna nah hadis Bukhari Muslim hestuna Kanjeng Nabi Muhammad SAW cenah ngadauh kieu di mana-mana Ibnu Adam maca ayat sajdah terus sujud
tas si setan cina bakal kabur, bakal nyingkah bari ceuri. Cek eta setan ya wae lati, aduh cilaka cina kaula, aduh. Umiro Ibnu Adam bisujud pasajada, Ibnu Adam dititah sujud terus sararujud palahul jannah, maka Ibnu Adam menang surga. Tapi cina wa umir tu bisujud, kaula dititah sujud mah pangso itu kadon maksiat teu daek sujud paling kaula menang neraka. Eta kaduana ayeuna dalilna teh hadis Ibnu Umar. Saeuseuna Kangjeng Nabi Muhammad SAW cenah kana yaqra'u alaina al-Qur'an, osok macakeun ka kami teh Al-Qur'an. Tapaida maro saja ketika Kanjeng pas ayeuna maca ayat sajdah kabbaro Kanjeng takbir wa sajada Kanjeng ayeuna sujud wa sajadna mahu atuh kami ngiring sujud sareng Kanjeng. Tah berkat ayeuna dalil eta nya dianjurkeun ayeuna urang sebagai muslim ketika nguping atanapi maca ayat sajdah sunat ayeuna kitu sujud tilawah. Kayak ayeuna macana sakumaha nu kudu ayeuna disunatkeun anu ieu sujud tilawah teh jami'a ayat sajatin. Sakabeh ayeuna ayat sajdah sabelegerna ayat sajdahna. Jadi ulah potongan ayat gitu. Lamun ayeuna henteu sakabehna dediekeun sujud tilawah. Jadi sunat sujud tilawah kerjama anu maca ayat sajdah erek budak, erek awewe, erek jalma nu boga hadas. Tapi ayeuna kaburu ayeuna suci heula cenah waktu deukeut. Atanapi cenah khatib oge lamun sakira teu matak ayeuna kitu takaluf mah anggar disunatkeun ayeuna sujud ayeuna kitu sujud tilawah. Atarapi nu maca rek ayeuna neja ngupingkeun nu ngadenge rek ayeuna neja ngupingkeunna atanapi teu disijad. Ngan ittifaq para ulama nu paling disunatkeun mah paling dikukuhkeun keur anu maca ayat sajdah. Macana sakumaha jami'ah ayati sajdatin sakabeh ayat sajdahna. Maka lamun ayeuna kitu maca ayat sajdahna cenah ayeuna ngan harpan wahidan bohna teh ngan sahuruf ngan sakalimah diharamkeun sujud tilawah gitu. Jeung deui aya syarat-syaratna hiji babacaanna teh ayeuna kitu anu disyariatkeun, lain nu diharamkeun, lain anu dimakruhkeun. Seperti naon pan aya anu teu meunang maca Quran supaya keur junub kitu tah. Berarti kekayaan boga suci gitu bacana teh gitu. Aduana sedih ayeuna kitu lain tina keur ayeuna salat janazah. Ka salat janazah mah ulah kata itu salat janazah aya sujudan gitu. Jeung deui ayeuna kitu teu kapisah anu lila cek adat antara akhir ayat jeung sujud. Wasjud waqtarib langsung sujud. Ari kitu mah geus kapisah. Ku eureun, ku migawe naon, kudu tah mah sunat. Tambah deui lamun posisina jalma keur salat mah disyaratkeun posisina lain jadi makmum. Sabab lamun ayeuna kitu jadi makmum mah wajibna mutaba'ah sama ka imam. Lamun mah aya kata makmum ke dihareup ka aya ngaca ayat saja teu sunat sujud. Nuturkeun ayeuna ka imam. Wa yasjudu musallin li qiraatihi
Terus deui ayeuna jalma nu salat teh sujud liqiroati kulantaran macana si musolli. Sa musolli teh imam jeung munfarid. Imam maca ayat sajdah sunat sujud tilawah. Orang salat munfarid maca ayat sajdah sunat sujud ayeuna tilawah. Gitu. Malamun makmum eta mah kumaha imam. Lantaran macana urang gitu. Kumaha ayeuna kitu? Lamun ayeuna nu macana batur gigireun urang kadenge urang keur salat batur sewang-sewangan kadenge mah teu kudu tapi nu dibaca ku urang mun mah andai kata nu macana aya sajdah batur urang ayeuna nu sujud batal cenah lamun ngahaja mah cek kitab al-Mughni. Jadi kudu ayeuna babacaan urang ila mamuman kecuali makmum diwal mamuman kumaha mamuman payas judua li sajdati imami. Jadi sujud nasi makmumah kulantaran sujud imamna. Lamun imamna sujud tilawah tuturkeun sujud tilawah, lamun imamna henteu mah teu kudu kitu. Kumaha imamna gitu. Jadi ieu nama mutaba'ah. Kumaha lamun babacaan manehna urang ngamamum ka hiji imam. Kaparengan urang teh maca surat ayat sajdah, tapi urang keur jadi imam gitu. Teu kudu sujud gitu. Atanapi babacaan ayeuna mamum baladna gigireunna teu kudu. Nu paling mah wajib mah mutaba'ah ka imam gitu. Nye tangah hajakeun maneh keneh-keneh meureun cenah ayeuna dari sunat keun sujud tilawah teh manehna pas maca ayeuna aya sajdah posisi keur ngamakmum ka hiji imam terajal teh ka handap sujud tilawah mun ngaya kitu bari apal kana hukum haramna batal salat. Mun teu apal mah teu jadi keur makmum mah kudu turut ka imam. Kumaha lamun aya kondisina kieu? Pain sajadah imamuhu. Imamna sujud. Tilawah maksudna. Wa takhlafa anhu wa si makmum mah teu sujud. Kitu. Taeta batalat salat. Batal salatna. Wayahna we. Lamun baheula mah karikoboh mah almarhum mah sok subuh teh. Hampir tiap subuh karasaan kosok malam Jumaah nu anu taraka kantun subuh malam Jumaah eta teh sok maca ayat saja telanjang ka handap teh lamun urang cicing di luhur batal salat urang wayahna we kudu nuturkeun kitu. Jadi keur makmum mah wajib ayeuna mutaba'ah ka imam. Ketika ngahaja apal kana hukum haramna eta oge cekna sarana ari ayeuna teh apal mah nya meureun dihampura lah meureun jigana teh gitu. Tapi lamun santri mah piraku teu apal wayahna kudu turut. Kasus kaduana awas saja dahua dunang si makmum sujud, imam teu. Wasjud wa qatarib, imam teu sujud ka handap. Marenting males teuing naon pan sunat keun. Wah, ieu si makmum boga rasa, ieu cenah ieu teh kudu sujud, telanjang teh ka handap. Jawabna henteu, batalat salat. Batal salat. Tuturkeun imam sujud tilawah, tuturkeun teu sujud tuturkeun teu na. Lasoknya nyawana. Ingat kamu adalah penumpang. Walau lam ya'lam al-mamumu sujudahu illa ba'da rafi.
lamun aya hiji makmum teu apa sujudna si imam teh apal-apal illa ba'da rofi saenggeus si imam teh nyengkatkeun mastakana tina sujud tilawah teuing ngalamun teuing kumaha ieu si makmum hayah hiji makmum ka hiji imam salat pas jodoh tarib si imam tanyang ka handap sujud tilawah si imam merenteng ayeuna kaloba pikiran teuing naon cicingna di luhur teu apal illa ba'da rofi cengkat pas sadar imam cengkat tina sujud padahal di luhur kene eta kumaha eta lam tabtul salatuhu batal salatna henteu wala yasjudu deui jeung teu kudu sujud nah da geus ba'da rofi geus cengkat kan tina sujudna mun erek engke nu dihareupna gitu. Jadi lamun geus cengkat tina sujud tilawahna mah talenyang ka hadap imam teh urang di luhur ngalamun ingat-ingat pas naik deui alias ya ayat saja teh sujud tilawah aing ngalamun geus ayeuna kitu urang mah jagoan kitu wala yasjudu bal yantadiru jagoan geus cengkat atuh qaiman. Kasus kadua eta mun carita apa-apa sanggeus ba'da rofi kumaha lamun qobla rofi tah lamun ayeuna sameme nyengkatkeun mastakana dina hati sujud keneh gitu bahasa babarina mah si imam teh takakara eta mah hawiya pas sadar sujud tilawah geuning imam kana buru-buru lamun nu tadi mah geus cengkat ulah ieu tempo geus cengkat can geus sujud kana menges ulah daguan wa idza rafa'a qabla sujudi rafa'a mahu di mana si imam yang cengkat sameme sujudna pas ayeuna urang ayeuna rek sujud meme sujud kaburu cengkat ka luhur rafa'a mahu wala yasjudu teu jadi ieu mah urang teh rek nuturkeun tah alah ya sujud tilawah talenyang we ka handap urang teh barang tengah-tengah ayeuna cengkat si imam geus geus deui cengkat jadi sameme ayeuna urang sujud kaburu cengkat rafa'a ma'ahu wala yasjudu balik deui we cengkat wala yasjudu teu kudu sujud tilawah wa yusannu lil imami bisiriyati mana kalinya wa yusannu disunatkeun keur imam dina salat nu bangsa sir tahir sujud ila pirogi ngairkeun sujud nepikeun kaberesna imam teh salatna anu teu dijaharkeun magrib lohor asar lohor jeung asar pan eta teh disunatkeun jahar bacaanana terus maca ayeuna kitu erek maca ayat saja di mana ta alusna mosisikeun eta teh sunat diakhirkeun sujud tilawah keun kaberes ke akhir pas ayeuna akhir kakara ayeuna kitu sujud ayeuna tilawah malahan cenah geus dibahas sunat ngahirkeun sujud tilawah tinu bangsa jar oge cenah kitab Jaul Idom depan dikupas deui sabab cenah li'annahu yukhalitu alal mamurin matak ayeuna ngabingungkeun ka makmum kecampur makmum teh ke cenah ieu sujud naon cenah ieu kitu ari kitu mah apal kitu matak daek jahar erek sir cek kitab Jaul Idom ketika ieu mah sujud tilawah we
ayeuna kitu ini kitabnya aya mah cenah lamun ayeuna kitu si imam teu sujud tilawah disunatkeun keur makmum sanggeus salamna ayeuna sujud tilawah jika model kunut deui jika nama tapi ayeuna sanggeus salam imam jadi orang mengolah wakas salam imam assalamualaikum tah orang salam sujud tilawah walau qara'a ayatah parokaa lamun aya jalma nu salat maksudna imam jeung munfarid lain makmum maca ayat sajdah imam atana imam munfarid maca ayat sajdah parokaa terus ruku pancik tadi disunatkeun keur imam jeung munfarid pas judul waqtarib pase ruku bian balago aqala ruku kalawan ayeuna geus nepi kana pangsaeutikna ruku geus pas posisi daek ruku sumabadalahu sujud terus manehna teh hayang sujud tilawah itu diteruskeun kana sujud tilawah pas judul waqtarib tadi nama moal sujud tilawah kitu ruku we pas dek kana akoli ruku dek pas dek beres dongkok itu ruku hayang sujud tilawah diteruskeun nalanyung ka hanap gitu kana sujud tilawah tah eta kumaha eta lam yajuj temenang sujud tilawah nah dan niatna di luhurna dek ruku lain sujud tilawah lipawati malihi cek di dieu mah pawati mahalihi itu kulantaran porot tempat salah tempat gitu makmum non imam atau nabi munfarid kadenge maca ayat sajdah kuduna teh ayeuna sujud tilawah moal cenah perasaan teh ruku we pas dek ruku udah pikir-pikir lebar cenah kana sujud tilawah langsung ka hanap taeta jadi sujud tilawah taeta teu meunang lam yajuj eta sebab lipawati mahalihi sebab sujud tilawah mah kudu posisina ayeuna keur nangtung kitu syariatkeun teh nangtung keneh teh niat erek sujud tilawah gitu karena tungker maca ai kitu mah kerukunya ruku gitu ada pengkolkeun walau hawali sujudi lamun turun si jalma teh pikeun sujud tilawah telenyang ka handap wasjud waqtarib telenyang ka handap palama balago hada ruku ieu kabalikan bieu ieu barang ayeuna geus nepi had ruku sarrafahu lahu pengkeulkeun si jalma kana ayeuna ruku ari nu tadi mah ayeuna ruku teu niat sujud tilawah dibebaskeun kana sujud tilawah ari ieu mah rek sujud tilawah pas nepi batasan ruku geus teu jadi hoream jadikeun ruku eta kumaha sami lam yakfi teu cukup teu meunang teu cukup jadi kudu tiluhur keneh erek mah si tilawahna niat di luhurna mun erek mun moal ulah di tengah jalan berbelok arah eta nyanung eta mah wa purudu hari pirang-pirang paduna sujud tilawah gitu bahas musannif padahal aya keneh ayeuna syaratna teu dibahas ku musannif teu dipertelakeun syaratna cenah padahal aya syaratna naon jika syarat salat tah ingat tah seperti naon min nahwi thahara kudu suci ti kudu ayeuna kitu boga wudu wasitri nutupan aurat eta
wa tawajuhi lil kiblat ngadep kiblat. Kiblat mana ulah main sujud-sujud aja tuh lil waktu asup waktu deh aya naon ayeuna waktuna nyaeta waktuna teh bil firaq bin ayati ketika geus meres maca ayat sajdahna tambah deui lamun ayeuna keur anu teu salat mah eta keur ayeuna gair musolli lamun nu keur salat cenah lamun rek ayeuna sujud tilawah palyasud min gairi niatin wa takbiri tahrumin teu kudu niat teu kudu ayeuna takbiratul ihram teu kudu salam teu kudu da geus aya di jero salat kan takbiratul ihram geus kan teu kudu salam aya di jero salat niat geus di jero teu kudu lamun luar salat goer musolli bayana tam kudu boga wudu kudu takbir heula Allahu akbar ke ayeuna kitu ngarep kiblat asup waktu nyaeta sanggeus maca ayat sajdah jeung disunatkeun cenah takbir maca takbir nalika turun kana sujud jeung cengkat dina sujud sami we Allahu akbar sajada wajhil ladzi khalaqa wa sun kita pas naik Allahu akbar sunat gitu ngan teu sunat cenah ngangkatkeun dua leungeun nalika takbirna boh turun atanapi cengkat cenah malah makruh cenah jeung deui teu sunat jeung istirahat we teh kitu bedana teh takbir mah tetep disunatkeun lamun ngangkatkeun dua leungeun teu sunat makruh jeung teu sunat jeung istirahat pan sakali ari sujud tilawah jadi geus eta tanya langsung ulah aba-aba di juga kan istirahat taulah langsung geus kita telanya deui ka luhur gitu wa purura geus perang paduna sujud tilawah kerja manu ayeuna goer musolli jalma ayeuna anu teu salat gitu eta niatu sujud tilawah niat sujud tilawah niat sujud tilawah takbiratul ihram sujudna saperti sujud salat kitu sarua we kitu ngakeun taraf gitu jeung deui ayeuna kitu salam kita ketika sholat jadi ayat niatan ayat takbiran ayat sujudan ayat salam keur goer musolli posisina orang teu keur salat kemaca Quran boh teh wa yaqulu fi anadban jeung deui sunatna maca ieu pas sujudna sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syama wa basaru bihawli wa quwwati tabarakallah ahsanul khaliqin ahsanul khaliqin gitu ahsanul khaliqin dek asana teh naon faidatun ari ieu teh faedah diharamkeun qiraah maksudna qiraah teh maca ayat sajdah motifna bikos disujud hayang sujud tilawah jadi ulah ngahaja-haja maca ayat sajdah dengan keinginan ingin sujud tilawah pakot tapi eta cenah ayeuna haram bisolatin awakti maruin boh keur salat atanapi keur ayeuna dina waktu anu dimakruhkeun jadi naon atunya cek urangna mah kitu ulah neja hayang sujudna gitu ulah dihaja-haja di sejak hayang sujud tilawah mah gitu
tapi dina salianti subuh poe Jumat gitu. Kumaha cina pan ari subuh Jumat mah sunat maca alif lam mim tanjil otomatis bakal sujud eta mah teu diharamkeun gitu. Boh salat atanapi waktu di makruh kumaha lamun salianti waktu eta hayang ayeuna sujud eta layah rumi teu haram ari luareun salat di waktu nu dimakruhkeun mah. Ngan lamun keur salat ulah sok ngahaja-haja hayang sujud tilawah gitu. Deroe mah surat mah biasa gitu. Ulah karena hayang ieu ngahaja-haja. Salianti ayeuna kitu poe Jumaah teh eta mah sunat maca alif lam mim tanjil jerona pan aya saja. Wa tabtulu sholabihi batal salat bihi kusabab qasdis sujud. Bihi lapiha bikos di sujud wa goirih tarieu beda deui lamun seja urang nya seja maca aya saja nya seja ayeuna kitu ayeuna neja sujud tilawah nya neja lain nulianna bohna teh. Jadi kudu aya dua ulah ngan saukur hayang sujud wungkul ari kitu mah nya aya hayang sujud ongko atanapi ayah hayang jeung dikir bohna gitu. Bohna teu naon berarti kan ketika dimutlakeun ai mah hayang sujud deui mah matak maca ayat sajdah teh ngahaja ta eta anu teu meunang mah justru sebab kudu disejadikir kan eta sajada wajib didikir jangan supaya eling gitu. Mimma yata'allaqu bil Qur'an tina setiap perkara aya hubungan jeung Al-Qur'an gitu. Pala karohata mutlaqan teu makruh. Erek ayeuna na waktu makruh atanapi ayeuna dina waktu salat teu naon ketika aya dua pasejaan mah. Wala yahilu taqarrubu ila Allah ta'ala bisajdatin teu halal urang ngadeukeutkeun diri ka Allah bisajdatin bila sababin migawe hiji sujud tanpa sebab kudu prukwe teu pupugu naon maneh urang mah ieu mengadohusna kudukeun diri ka Allah sabab naon teu meunang eta kudu aya sebabna gitu. Mun aya sebab nama teu haram justru sunat seperti naon ya nu tadi teh baca ayat saja sujud tilawah bohna teh atanapi meunang nikmat bohna teh pas naon cenah ieu anu mare duit samiliar cenah naon cenah ieu proyek cair dupruk teh kan sing inget tadi gitu. Kudu eta aya ketentuan gitu. Kahudu si waladin di dieu mah contohan datang nikmat teh. Anyar datang boga budak. Oi alah. Alhamdulillah salamet. Jahin atanapi boga pangkat anyar diangkat jadi kepala bohna teh. Kudu migoe binatanapi datangna anu gaib anu nyaba cenah geus datang cenah aya nu merantau nusrin nusrin ala duit ditulungan ngalawan musuh menang ya awin difai nikmatin atanapi katolakna bahaya karena jatin min gorkin seperti salamatin ayeuna tenggelam
dilalap anu nyalametkeun aharkeun kaduruk gitu. Berarti sujud syukur meureun dia. Nah, jadi dalil sujud syukur cenah. Hadis cenah ka pidawuh Kanjeng kaula teh nyuhungkeun ka pangeran kaula supaya kaula tiasa nyapaatan umat kaula nya dipasihan ku Gusti Allah teh kaula teh sapertilu umat pek cenah nyapaatan sujud deui cenah ka Gusti kitu sebagai tanda syukur terima kasih pas ayeuna kaula nyungkatkeun mastaka kaula nyungkeun deui ka Gusti supaya ditambahan pasihan 2/3 umat kaula alhamdulillah sujud deui pas cengkat nyungkeun deui tambahan di cenah Gusti nah jadi ayeuna 1/3 akhir sujud deui cenah tah eta dalilna kitu. Kudu boga wudu kalau suci. Walau pada sholat sanajan sanggeus sholat. Geus sholat gulupruk ke sujud, naon heula kitu simpuku. Naon syukuran diberi kesehatan bahan teh. Kudu aya motifna gitu. Tapi sujudnya orang-orang bodoh dihareupeun guruna buat kadedepaan haram ittifaq. Wah buat ka atak teu meunang. Sujud mah guru ka Allah, teu meunang ka selain ti Allah mah. Bisi murtad patekadan. Tak kurang panuju gitu anu terlalu dedepongan teuing ka guru teh halus ke pendidikan gitu tapi karena pribadi mah kuat ulah kitu-kitu teuing we nah zaman Kanjeng kitu teuing atuh gitu buat ngelehkeun Kanjeng kitu dalil urang mah isu Kanjeng mah teresep mun kitu-kitu teh paslun fi mubtilatis shalah